dibere orang sehat pasrah ja sehat teh nu Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah teu ngaku sehat teh nu Gusti ku abdi bade disyukuri sehat teh bade digunakeun sakumaha parentah Gusti pasrah ka Gusti ketika Gusti mere muriang atuh Gusti jah muriang ge ti Gusti eueuh hiji panyakit lamun lain ti Gusti adapun jelema mangan saukur sebab-sabab kadaharan sebab-sabab cuaca dengan sakadar sebab-sabab jakadaran nu Gusti inuman anu Gusti cuaca teh nu Gusti maka tu abdi kuari dibere muriang abdi nu Gusti panyakit nu Gusti dientepkeun ka abdi anu Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga ieu gering teh ku abdi dipasrahkeun ka Gusti urang usaha kuari dibere maju nyangakeun sadaya-daya Gusti iya harta janu Gusti abdi teh nu Gusti dilindekeun harta ku Gusti ka abdi abdi teh kuari keur aya dina nikmat harta mangga ku abdi maka ku abdi rek disangakeun ka Gusti sesuai jeung parentah Gusti moal ku abdi dipake maksiat abdi ti Gusti dagang ge tanagana ti Gusti kajaho abdi ti Gusti relasi-relasi ti Gusti segala rupa ge jadi gerakeun ku Gusti kuari relasi trek meuli ka abdi bos trek ngaluarkeun barang ka abdi padahal mah duit aya di abdi segala rupa aya di abdi tapi kesempatan ieu teh nang Gusti deui boro-boro bos ngaluarkeun barang nu aya ge di bawaan ku batur ludes kabeh rugi nyangakeun sadaya-daya ka Gusti dukun moal maju lamun pasrah kieu dukun moal maju pasrah jasa Gusti abdi boga kabogo geus sataun abdi bebenean jeung manehanana geus aya janji setia sehidup semati abdi teh geus janji ka cai jadi saleuwih ka darat jadi salogak tapi ternyata Gusti aya cocodot bebene abdi dibawa ku cocodot jangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti itu bebene abdi nu Gusti cocodot ke nu Gusti mangga abdi madak neangan gantina bae jaya kene urang Lampung putih gelis sanajan galak pasrah ke Gusti guys masyaallah eueuh pasrah kitu. Nah, eta keur carita-carita kos kitu tah. Kuari salat, pasrah. Urang hese pasrah kan. Urang mah ieu nangtung teh urang mah maksakeun, ruku maksakeun lain pasrah. Sujud ge urang mah maksakeun lain pasrah. Babacaan ge urang mah maksakeun lain pasrah. Oh, mau boga janji mah. Urang salat magrib baju ditungguan ku jelema, tungguan ulah Gusti aing rek salat teh ke pangeran. Soalnya pan Allahu Akbar, boling, siap. Itu sholat kos gitu jasa. Enggak sholat gas, cepat amat jumping kan. Eta lain pasrah. Nah, timimiti wuduna pasrah ka Allah, abdi nu Gusti. Gerak nu Gusti cai nu Gusti ngocor nageh ku Gusti kuari abdi wudu titah ku Gusti teu aya nu abdian sadayana ge nu Gusti pasrah lain sungut teh beukeun nyaritakeun rasa pasrah abeh urang bisa mulai beres ngala wudu terus urang make baju Gusti dititah nage katuheula tayamun ngaranna ngasupkeun baju nage katuheula terus kenca terus dikacingkeun ku ieu make baju teh Gusti karena Gusti lain karena sasaha anu intina mah ieu teh nutupan aurat ka Gusti adapun urusan aurat nama sakadar baina surah wa rukbah tapi ka dieu nama tambahan ku ada abdi teh jore ja aya baju teh lamun sakadar baju nu biasa bae ieu baju ti Gusti deuk di ka Gusti keur gayam kadeuleu ku sasangan ku Gusti bae aja pamere Gusti masyaallah
ke samping gitu gini berangkat orang abdi dek menuju masjid padahal mah ibadah ka Gusti mah teu kudu di masjid ja Gusti mah di mana ge aya tapi pan aya parentah Gusti di masjid mah bisa berjamaah maka abdi teh ieu lempang teh di jero parentah Gusti lantaran dek ngaharep ka Gusti melalui berjamaah geus di jalan aja tungku di imah deka masjid teh sangkilang aya zimba ge teu kadeuleuh urang kecuali susuna gede siapa kitu bae sih pasrahna setengah-setengah untuk ngamandeka masjid nele susu ngejebleh atuh tahiyatna ge lain asyhadu alla ilaha illallah nunjuk ka Allah orang nganan ingat ka susu gejebleh teu beres urang bareng wakli Allah pereng datang ke masjid pasrah urang belajar pasrah teh belajar pasrah teh lamun urang geus bisa belajar pasrah leuleus awak leuleus pasrah teh leuleus sebab nu pasrah mah kan leuleus nu pasrah mah leuleus embe dek dipencit pasrah leuleus tapi embe dek dipencit berontak dicekelan kuduan kutiluan kopatan gak wase eta berontak ngaran tapi lamun pasrah leuleus urang be contoh urang lamun pasrah leuleus ka Allah geus atuh urang ku ari manantung Gusti masjid nu Gusti nangtung ge ye teh ti Gusti Gusti mah maha uning aja abdi teh ciptaan Gusti dilempangkeun ge ku Gusti ditangtungkeun teh ku ari ti dieu ku Gusti teu kudu bebeja sebenarnya mah ka Gusti mah maha uning nu mantak Muhammadiyah mah langsung Allahu Akbar Wahabi mah langsung Allahu Akbar salah itu salah Muhammadiyah itu make usuli itu salah langsung aja Allah menyahukan dia Allahu Akbar mantek Muhammadiyah hebat itu asalnya sih jadi Muhammadiyah kabeh ya Wahabi ge Allahu Akbar kok urang mah make usuli tamrina ieu teh lempengkeun hate aing geus lempeng mah ka hate ulah usuli dilempengkeun hate teh menghadap ka Gusti Allah besi ngolembar diusolikeun sunni fardhul maghribi salat rakaat usah kitu usoli geus kan salah pugu maghrib usoli fardhu subuh aduh tinggal anak nanut ngamakmum pan subuh sih azana kunut engke ya kan ini maghrib toel mun anak dah salah lain subuh maghrib bah abah ieu keur puyeng emang kunaon bah utang ka bawa ka salat tuh salih fardhul maghrib salat padahal teu kudu dibijaan atuh bisa urang dijageun Allah lompat nang Allah nangtung nang Allah ngan urang nah Allah mandelekeun urang teu asa didelekeun Allah menyawan urang teu asa dikajauhkeun Allah mangadenge urang teu asa didengekeun supaya boga asa rasa mantep Allah bakal kebal salat ge ku nemah mah sebab Allah na aya keur ngagerakeun urang keur ngalekeun urang atuh urang nikmat jeung pangeran mau lain cara tadi sholat tungguan sholli Allahu Akbar gari maghrib dolin loh wah dolin beres teu asa jeung Allah teh salat ieu rasa ieu ge mantap wa tawaffana muslimin mautkeun Nabi Gusti dalam keadaan pasrah.